Mana kan ya? Aduh, ngap, goblok. Ngap. Juragan. Goblok deh. Si Jin kemana? Giliran dibutuhkan penting. Teh keluar. Nanti masih molor sih kan emang. Teh. Keluar sob. Keluar. Nangtung mana bos ngeluarkan aing teh. Gandeng suara naon nih teh? Nya ayeuna teh kayak organ di hajatan babaturan si Dudi. Wah, nonton organ lah. Tapi jeung saya. Ajak si Neng dah lah, Neng Yuyut. Nggak baturna ke organ. Masih nyeri awak. Ajak Neng Yuyun ya. Neng Yuyun aya nya. Aya organ Aya organ ajak Neng Yuyun Aya naon? Aya organ di hajatana Kang Nugi. Wangi organ? Ayo atuh. Abah aya Kita aya. Wah, arek cara ugen goblok deh. Bangku wae.
Senang Pak iya bunga. Aduh. Yang sinang Yuyun joget bareng ke organ, nonton bareng. Hanja kalau si juragan ti awit mangkat. Nepi ka beres joget nepi ka balik. Nuturkeun we sok isi. Ampun. Tunggu deh we, beurang keneh. Sare heula lah. Tungguan sore. Aduh. Baik, Sep. Mas, ayo. Sehat? Alhamdulillah. Siap. Ayo ngobrol di tempat mana? Ya, gelap, yuk. Siap, Sep. Kieu, Sep. Perihal sawah naik dijin pabrik kumaha? Jadi acan. Oh, nu di sawah Barkawit ya, Bos? Iya. Jadi kemari aya kendala kene. Nah, tapi kurang diusahakeun lah. Saminggu ya bisa beres. Ya pokokna mah atur bae kumaneh eta mah. Uing di dieu tahu beres. Pokokna mah minggu hareup pembuatan pabrik geus mulai jalan. Kumaha we carana? Siap, Bos. Tenang bae beres. Minggu hareup mah. Tadi perihal kendalana naon eta? Eta, jadi si sawah teh aya nu teu setuju. Masih nego harga. Hayang harga tinggi. Nah, urang ayeuna gerek diusulkeun deui ya. Diobrolkeun deui jeung masyarakat anu boga tanah eta. Harga eta mah pokokna gampang. Atur wae tanya sabaraha hayangna, ge gampang. Masalah nominal mah di tukang. Sabaraha bege cumponan kurang. Pokoknya urang ayeuna ieu rek ka ditu. Rek manggihan petani na teh. Yang geus ayeuna mah Bos bisa rek balik banyak. Jadi dia ge usaha urang rek mangkat ya. Cuman emang ngusir. Tadi minta tulung, ayeuna ngalang ngusir. Yang geus atuh. Karep teuing cih, ai mah ngalah lagi ngalah duit. Ya, Cik. Woi. Saha maneh? Sawah ieu terus panen ieu mah ieu. Juragan. Kada juragan. Ayeuna juragan. Urang neangan bae apa? Tadi ka bumi ceuk ambu teu aya, abah keur ningali sawah cenah. Mohon kubu kita ningali sawah. Sawah meni ieu teh hejo terus panen ieu teh da geus koneng ieu teh. Ku tinggal lian saya berit. Kieu bah. Kumaha juragan? Eta nu arek meuli sawah ieu teh geus datang deui ka urang tadi. Terus Nanya ke nu arek dijieun pabrik teh ieu. Tah kumaha? Soalnya ieu urang dibuburu bae ieu. oh, Dilepas moal ieu sawah teh. nya ai tergantung hargana cocok henteu. Lamun cocok nya mangga bae.
masalah harga mah kan kurang ya omongkeun. Masalah harga mah geus moal ngarugikeun. Percayalah kan juragan malah masalah sawah tanah mah kumaha juragan bae. Tah aya mah kieu bae bah. Urang ge da diburu-buru nya. Kurang abah diberi waktu saminggu ya. Keur jeung nyelesaikeun masalah nu ararieu. Ya, mah sanggup abah. Ya. Tah, sakalian jeung si bebegi ge tah. Nu sawah nu bebegi eta nu 3 hektar teh. Sebebagignya Heeh. nyanggeus lah. Masalah nu sebebagig mah sawah anu 2 hektar 3 hektarnya. 3 eta teh. 2 hektar. Geus kumaha abah bae lah. Ya guys, kurang diserahkeun ka abahnya eta mah keun urusan abah lah. Geus tanggung jawab abah. Si bebegig mah gampang si bebegig mah. Oh, yo jeung urang ieu deui kamari si bebegig teh geus dibere pelajaran ku urang. Talian kurang di luhur begig karungan urang jeung anak buah kamari di ditu. Tapi kade gua sampai maut. Henteu eta mah dijamin paling ge koma. Aduh. Karep lah. Kumaha juragan lah, terserah. Yang penting mah kalau sampai paeh. Wow. Sugan eta oge nya. Aduh, juragan. Kayak geus lah. Urang reka barudak deui ya. Sugan biasa nu ngontrol teh da. Ieu mah pan juragan mah sibuk gitu. Buk, sira anak buahna Oh, nya. nya eta kukulintingan bae teh. Nyantos banyak. Mangga, Itu mangga, banyak. mangga. Kayak ditunggu di kabarnya banyak. Siap. Yo, Bah. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Juragan. Kerah lah. Kang. Masih bobo. Kang gugah. Neng. Asa ngimpi. Naon Neng? Ayo tuh ngamang. Ka mana? Ka ditu ka leuweung. Oh, kalau wong ayeuna. Nuhun. Terus akang bade ka Caila. Cibung itu lah nya. Antosan sekedap di calik. Neng, yuk jalan. Ayeuna. Panas kan? Panas. Apa nih? Buang istirahat di embung bae ditu yuk. Tuh ngecek si Gena. Tuh, yuk. Rasain kamu tuh. Neng, ayah saung. Istirahat wae di saung ieu. Nuhun. Akang, Kumaha Neng? tadi Neng nyerengkeun Abah sareng Ambu nyarios tentang masalah sawah teh anu di Barkawi. Masalah sawah nu di Barkawi. Emangna kumaha? Cenah mah eta sawah teh bade dijual ka si juragan puyuh bade dijadikeun pabrik, Kang. Aduh. Ternyata eta si juragan puyuh aya maksud lainnya Neng. Ka Neng, ka Abah. Wah, geus teu baleg ya si juragan puyuh. Geus kitu carana mah keun masalah si juragan puyuh jeung Abah ku akang di hadapan. Ai akang pun naon? Neng, tadi akang gatel. Ingat kan ya Neng? Ingat mana ulah ngabohong deui pan. Hampura Jin, urang poho euy. Masya Allah. Besi Neng. Dibejaan ku Abah.
tong sok daek di deketan ku si bebegig. Tuh. Balik. Cinta pisan abahnya pisan kasih akang. Cinta naon. Senang teh tos jodohkeun ka juragan puyuh. Kudu ngadenge ka Abah. Ieu nahan dia tak aduh. Asuh. Neng. Begig. Lasotkeun. Boga urang bah neng karestuan atau barestuan neng teh da Teu bisa. Pokona tetep cek Abah maulah pokona mah jeung Begig teh. Boga juragan puyuh Abah mah. Non si bah kasepna si juragan puyuh teh. Kasep bukan masalah kasep. Enak mah ekonomi, enak mah. Terus lamun sakirana si juragan puyuh bangkrut kumaha? Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.